nu dideletingan sekedar kemewahan dunia bae hayang naik jabatan hayang tenar ke belah itu nama hayang rarau dunia teh belah itu nama hayang jadi bupati terus hayang jadi menteri engke bakal dibui buyeun lo bajasa buyeun sabaraha miliar triliun teu kagok masya Allah iya tinggalkan jelema nu kos karitu cinta dunia komo lamun urang ningali dina kitab Tuan Syekh Abdul Qadir mah jalis cek Tuan Syekh Abdul Qadir diuk maneh jeung hiji jelema nu nuntun maneh ka Allah tinggalkan jelema anu hese dituntuna ka Allah atawa anu ngapilukeun maneh supaya cinta dunia tinggalkan moal beres ya hirup sia kos kitu kurang kumaha jelasan Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitab Fathur Rabbani. Nah iya dua motif dua sifat manusia hiji nu ngalecehkeun kana Al-Qur'an jeung agama tinggalkan sementara lain berarti ditinggalkan terus ke ira-ira deui bere jangan nomor kedua jelema nu katipu ku dunia tinggalkeun heulana lantaran moal beres jelema keur katipu ku dunia terlena ku dunia jabatan aya di aing pangkat aya di aing wilayah aya di aing kekawasan aya di aing dunia aya di aing Indonesia manu aing sia mah ngontrak kabeh ge hayang awe nu mana bae siap mah teh cenah mah ngizinan bae kana hotel sebab di jerona pagawean nyana ieu kumaha tuh janyana nu sok umplang-ampleung ka hotel mah pusan pesen nu bule nu putih nu hidung sekaligus pesen kayaknya hojerona kos kumaha nanti aya itu kudu jauh ke Jakarta aya dek dibangun hotel di dinya deket jangan tuh dah kabeh kos karar itu nah zaril ladzina takhadhu dina hiji jelema anu kitu ngaheureuykeun ke agama tinggalkan nomor kedua jelema anu cinta jasa kana dunia poho ke agama tinggalkeun mendak Kangjeng Nabi Isa dan Kangjeng Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa hiji jelema anti dunia kedua jelema anti jabatan anti Kangjeng Nabi Isa teh eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah dua sosok tipe manusia hiji cinta dunia malaikeun Kangjeng Nabi Isa mah babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadakwahan bae kudu babaturan mah kecuali nu ngadukung cak Kangjeng Nabi Isa hartana dipake ngadukung jang agama silakan cak aing babaturan satungtung teu pake ngadukung agama saing mah jamal kebal ge paeh cak Kangjeng Nabi Isa siap ya istimewa Kangjeng Nabi Isa nomor kedua cinta jabatan cinta wilayah dua mantap Kangjeng Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat sajengkal ge teu boga dakwah teh dakwah baik per jam per detik per menit per hari teu dakwah we Kangjeng Nabi Isa tapi tetep dicaci dimaki keistimewaan Kangjeng Nabi Isa pohara jasa aya jelema lolong usap cager asal iman ka Allah aya jelema lampang usap cager aya jelema lepra usap cager komo bangsa kutil mah tiopo beres bangsa kutil bangsa doton babari tah geus kos kitu aya jelema batuk bae aya naon ge ieu kula cenah batuk bae yuk pok coba kurang kunaon ieu batuk bae tiuk pok aduh manjur jasa manjur kene tah ge ngan ku Kangjeng Nabi Isa manjur cager ku si kiai eta mah bae manjur kene teu hese deui ulah deui we ka dinya seketa hiji lalaki abdi bade nuturkeun Tuhan bae dakwah ulah cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat dakwah jeung ka ulama sebab ulama Rasul dibere mukjizat anjeun moal kuat ulama anti dunia anti jabatan hiji we Allah moal kuat ulah milu henteu ulama neuk milu bae ulah henteu neuk milu bae keukeuh amat hayu atuh tapi tetap dites bukan Kangjeng Nabi Isa milu dakwah jangan ditukangin Kangjeng Nabi Isa wah mantep cek eta gitu sesapoe kedua poe kan lapar Kangjeng Nabi Isa
meuli roti tilu meuli ngana roti tilu pas kebenaran saya tilu cek ke Kangjeng Nabi bisa kula salat heula Allah Akbar nyana juga tukang nu tilu teh dihakan hiji di dahar ku dah lep lurus beres jadi nyana milu ngarendeng jeung Kangjeng Nabi bisa kos duh henteu pantah Allahu Akbar nipu beres Kangjeng Nabi bisa salat nyana mah malah salat teh Allahu Akbar ngaleuwihan Nabi emang sok kitu kuku jelema anu make lipstik maka sok ngaleuwihan guru geus beres ge cek Kangjeng Nabi sih urang dangke kula 2 rakaat deui waduh cek Kangjeng Nabi Isa Allahu Akbar beres karek ngahari cek Kangjeng Nabi Isa mana rotina ye nah pan 2 ka mana hiji diduka nya pan kula mau salat tah tadi kudu geus dahar kudu apa ka tukang nyana ngadahar roti blon teh coba eta ki Golkar teh kitu pokos heuh cek Kangjeng Nabi Isa ieu tilu pan tilu ka mana ieu hiji deui iduka pan katingali ku tuan kula mau salat bae di gigireun tuan kadang Kangjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh boho lahiron wa batinan geus kadeuleut cek Kangjeng ieu tes paing sia guys orang berangkat sajaroning berangkat Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun kieu hayang nyaho nu ngadahar roti hiji sahanya yang maling roti tadi saha cek Kangjeng Nabi Isa duka mun aya mah babuk bae maksudna hebat jasa ngomong hebat galuihan Kangjeng Nabi Isa mah pan tadi sakadar nyaho nya mah babuk bae habek pangaleuwihan eta ngaranna eta kos kitu masyaallah berangkat deui sagesa berangkat terus lapar sagesa lapar cek Kangjeng Nabi Isa kieu tuh aya uncal digerokeun ku Kangjeng Nabi Isa iya uncal tol nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Isa mah ditepak dong goler tepak deui asap menang mangga nyana ge molotot bae cakana hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti cakana kos kieu mah ya meuli roti segala ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha nu mantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho kula ge hayang nyaho coba ku Gusti tebak coba saha mun setan-setan mun jelema-jelema cakana teh ti kemabek lah eta teger kene eta teger geus dilalagaku kitu ge teger kene masyaallah cek Kangjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema tapi diangon bae dahar beres dahar geus apa geus tepak deui ucal go udang deui geus berangkat cukup nyana tercengah kieu babu eta ilmu pohara ta ilmu luar biasa cak nyana teh bo paingan ditadawah orang boga ilmuna heueuh eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya cek Kangjeng Nabi Isa tambahi habak lah ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga ilmu eta ku tenang jasa bangun teu boga salah kayak gitu percis kos ge Golkar kok teu boga salah nah kemarin nyebrang model penyeberangan gede mun urang mah sadane gitu Cisadane jembatan nah ieu urang kudu nyebrang ka ditu cek Kangjeng Nabi Isa ieu tuh kula mah kumatuan bae atuh kula mah akeup ke naon cek ayo guys Kangjeng Nabi Isa ditepak doang cai pak das cai teu oyag-oyagan cai lempang datang ke tengah ditanya nu ngadahar roti saha lamun ngaku salamet mun teu ngaku cek lamun teu ngaku oyag cai ngana ngahuleng wae cek nyana henteu bener henteu duka teu masalah sugan nyaho saha nu ngadaharna henteu berarti kajenting paeh moal ngaku gengsi teh kos gitu gengsi teh kos gitu pugunya ho di partai TU agama bae nu diomongkeun teh pugunya ho di pamarentah geus acak-acakan ngomong mah bagus bae ceknya mah teu nyaho meureun
nu mabok ambalaya, nu korupsi, nu maling dihandap mangan sakadar maling kotok, maling kebo di luhur triliunan. Masih kena gideg kena mah. Cek Kanjeng Nabi Isa ieu masih kena moal wakal ngabegakeun saha atau tengah. Henteu si kula mah. Embung. Teger raot cek Kanjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu udah. Aya geus nyebrang bae kumaha ieu di arahanan. Nah, aya lapangan gede dikorek ku Kanjeng Nabi Isa, tek aya 3 batu gede segede hulu di jero hate Kanjeng Nabi Isa jadi emas ya, jadi emas sok gede hulu jadi emas 3 cek Kanjeng Nabi Isa ya bagi 2 orang bagi 3 ieu tajang ente jang anak hiji urang misah diulah geus lah urang babagi eta nu hiji deui jang nu ngadahar roti ulah eleh deet cek Kanjeng Nabi Isa sia eleh deet sia ieu nu ngadahar roti muhun aduh tak cinta dunia mah kos kitu tah ujung-ujungna mah atuh kapleset bae kajenteng di wali-wali kajenteng di kiai-kiai ayo lain mah atuh kanyahoan bae tetep atuh padahal mah nya ulah ngaku kayaknya ngakunya ulah cenah ku hayang emas teh Kanjeng Nabi Isa sia bener ngaku cenah kula aya sia ngaku mah geus tah nu 2 jang sia atuh sia ngadahar roti teh nu kula ge jang anjeun tah geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres gulak-gilek bae kena teu bisa ngomong cau au sebab geus dikaluhan Bang moal beres aing mah teu hayang cek Kanjeng tadi ge hiji cinta jabatan moal aing mah 2 cinta dunia moal bae lamun geus mulus teu hayang jabatan teu hayang dunia milu jeung aing. Guys, tinggalkan di dia. Alhamdulillah. Tuh, ditinggalkan teh pan alhamdulillah nya. Emas, bos ngabayangkeun meuli kuda nyeun mah. Ieu mah pohara jasa lamun dijual hiji bae ge geus komo aya 27 turunan yang jadi jelema sugih jeung pohara. Keur mejeuna ngalamun kitu jol bae aya garong tiluan. Pedang geus dikikeun set. Naon eta? Emas. Nu saha? Nu kula. Lamun sia teu babagi, mun teu babagi. Ieu beuheung tarohanna. Mun babagi salamet. Sakitu bae aing. Babagi salamet teu babagi beuheung. Saking anak dedeg sugih teh jadi aing. Geus gahayal kuda imah tanah kawin deui malah main geus mah minta salamet bae kula mah bagi sia mangga 2an lain 3an bagi 3 mangga jadi garongna 2 bagi 3 nya sing hiji nuhun gas tah sia nu bogana dijang batur aing dijang aing cek kepala garong ngan kieu aing geus 2 poe teu dahar cek garong. Nah ieu mah salah saurang meuli heula sangu meuli roti aing nungguan di dieu bari istirahat ayo itu mangga ya otomatis anak buah garong teh ka ditu di jalan nyana ngahayap aing deuk meuli dahareun lah geus teh mantep jasa diracun geus jana dahar paraeh waing kabeh mantep jasa kepala garong ge deui sarua musyawarah nya di dinya cek nyanang geus bae ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu nu meuli roti geus ulah diingkekeun deui urang paehan bae kuduaan yeuh jadi urang bagi 2 siring hiji setengah oke cek dana ieu ide bagus ieu geus beres ya cek geus komitmennya sasalaman ge lain kieu sasalaman ondo eta bos pilihlah datang
kluk naik kuda mau bungkusan tilu nunggu setengah racun atupan tadi ngkekeun deui tadi musyawarah lagi kos gitu datang lah ngkekeun deui ya ceger bae atuh langsung bae datang pokok goler bae misak dulu tinggal dua nah orang bagi dua jadi berarti sering hiji setengah ya siap orang balik kan balik orang dah hareula atuh dah hareula aduh jadi mak lapar teh atuh teu kebel molotot molotot kabehan mun dia molotot mabok kieu aing mabok ieu mabok nang racun pae kabeh emas ngagoler tilu jelema marabok kabeh paeh bae geus kabeh nu hiji dibunuh nu dua mah ku racun teh kebal Kanjeng Nabi Isa datang deui ka dinya jupan ngagoler ieu kabeh di luar naon ieu emasna area keneh jelema ngagoler kabeh munajat ka Gusti Allah Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia kabeneran nuku abdi geus diserahkeun embung di baturan teh kok jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu kok jadi paraeh ngagoler kabeh anu miliki dunia dibere ilham sakumaha tadi tah dunia mah ujung-ujungna mah kos kitu tuh nu ngantek mah nya atuh urang hayang sakadar sekupi kudu ngajual ka agama ka Golkar kudu ngajual ke P3, kudu ngajual ke PDI, kudu ngajual ke partai, kudu ngajual ke kandidat. Hina amat hanya sekedar menghasilkan nu hina agama nu mulia dijual kadinya. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Mandak ayalah ayat ieu wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunia ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama nu lalagaan agama kahiji kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia moal beres kajen kukumaha ge tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeunna hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru hara bager bae jeung saha urusan urusan manehna urusan urang jeung Gusti Allah mun dicekel ku kiai ku ustad ku santri nu kos kitu agama jadi teger mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu agama jadi teger mun babarengan pemerintah jeung kiai motifna hiji we agama ulah pake lelecehan Indonesia sadunia bakal pangluhur jelemana panglobana negarana panggedena negarana pangmahmurna haju jelemana apik bodar kos kitu pemerintah jeung kiaina agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh Masya Allah ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sakadar di Indonesia dunia nyaho kabeh ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh tah kos karar itu lantak ke ulah hayang urang mansur asal pas jeung Al-Qur'an jeung hadis satungtung aya urang di dinya Al-Qur'an melo satungtung eueuh los cenah urang bakal moal diambeun atuh ke jelema teu kudu diambeun ku jelema cukup ku Allah di jelema nu ngambeun ge bakal modar gitu bae sih hese amat sih jadi geus mantep mantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin gitulah dunia geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pesantren murid nangis bararisa salat belajar dinyana nu tadina wudu terapih jadi rapih nu tadina salat terapih jadi rapih nu tadina teu ngazakat jadi ngazakat berarti kan kiai lain sambarangan aya ikhlasan kajen kumaha ge ka dieuna osok dibawa dijemput ku camat ka pendopo gitu kan terus kabelah ditu terus ka ditu kan ngaji di nokos gitu mah otomatis kudu menang kasinggung nggak bagus-bagus nu jore italah didinya ku Gusti Allah dicoret sia kuai di nonaktifkan puguh barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae puguh bupati teh goreng kurang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae komo nu kuari mah barang bau sia suri kos ngarti bareng jeung presiden urang ayo aya presiden dinya urang titah muludan titah rajaban ngaji atawa urang tetep bae
kudu bae ngalem kanyana jang raja mah kudu di alem bae barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia ku aing dibere ilmu Quran ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun gas ku aing moal dimangpaatkeun teu mabuk ilmuna masyaallah di mana bae rakyat mah deuk ensrakna jeung irah bae geus di mana-mana ieu teu ngarasa beban tangkal gandrung dieunteupan ku manuk teu ngarasa beban berarti eta teh tangkal anu bangkawarah bloon eta tangkal burung raja begitu ditangkap ulama tangkal ceknya lain raja ieu mah tangkal bloon berarti itu namanya raja bisa takir teh bisa miskin ieu teh manuk gambaran rakyat anu deuk singgah menta diurus ku tangkal gandrung sebab di tangkal gandrung aya potensi geus di mana tangkal gandrung dieunteupan ku manuk kemudian tangkal gandrung na ajeg bae berarti tangkal gandrung teh henteu tawadu tangkal gandrung hebat mah di mana dieunteupan ku manuk pasti kudu ngoy berarti tangkal gandrung teh gandrung tawadu geus didinya dipersilakeun manukna dengan bebas jatuhanana gitulah gambaran antara pemerintah jeung rakyat cukup gambaran gandrung jeung manuk ge nah ieu baheula bae tangkal gandrung geus dilukis baheula eta dieunteupan ku manuk tangkal gandrung ajeg bae komo kuari kumaha meureun teh ngagambarna kuarinya urang antara tangkal gandrung jeung manuk asana meureun digambar di hiji deui di handap di hiji deui di dua di dua tilu opat lah di handap aya jelema opat nu hiji mawa kokoprak geus aya manuk kokoprakan nu hiji mawa tambang geus aya manuk geus tambangan bae nu hiji deui mawa rante nu hiji deui mawa pesok meureun gambaranna kitu kuari mah tah deuk nyalametkeun gandrung di handapna tuh baheula mah eueuh di handapna sakadar teu ngeloy doang geus jadi kecaman masyarakat begitu dipanggil si miskin teh deuk disiksa aya anu ngabela ulah disiksa sebab ieu deuleuh heula kehirupan sapopoena barang diteliti horenganan kanyahoan ieu waliun min auliyaillah kulantaran kanyahoan wali akhirna raja sieun minta hampura maka ieu lukisan diganti ku warima setelah raja hendak minta hampura dididik ku eta wali kuari eta dibeuleum lukisan nyieun deui ku lukisan anyar masyaallah tangkal gandrung dieunteupan ku manuk nu eunteup di dieu lain hiji anu endeup eunteup ge aya deui nu endeup eunteup di dieu loba jasa manuk tangkal gandrung nang ngeloy bari jeung loba nah eta tanda bahwa siaplah pemerintah endeup mere dahar ka rakyat berurusan rakyat bari aya dina katawaduan urang mah lamun lukisan teh salukis-lukis teh urang lembur mah teh nyaho maknana lamun lukisan aya nu hargana 1 miliar lamun lukisan nu hargana teh 10 miliar lamun lukisan aya nu hargana teh 100 miliar urang mah balik ge jebi naona sebab naon tuh urang mah teu nyaho lukisan naon maknana naon lamun abstrak kumaha mana abstrak mah geus teu paham urang lamunnya ningali lukisan-lukisan Sufi di Turki di Baghdad maka harti ku kabehan ge lukisan jelemana lukisan alamna lukisan luhurna lukisan sagedegeunana lukisan teu kaharti tapi ku jelema anu nyupi maka harti oh ieu lukisan keur ekstasi poho ka alam dunia hanya mengingat ke Allah subhanahu wa ta'ala jabarkeun ielah sosok manusia kieu ielah di handapna ielah luhurna dan lain sebagainya tak eta keabstrakanana eta lah nu mahal nu mantak di Baghdad teh aya lukisan anu geus ratusan tahun dijual 100 miliar lukisan dari lalagaan lukisan mana mengalukis dia iya nanti lukisan iya karata jeung karata tabrakan Masya Allah guys jendei balikan deh iya lukisan naon dia iya jelema pan iya beutengna gede iya beutengna gede nu ngagedean beuteng sa tah ieu oh berarti ieu mah zina tak bisa beuteng gede dilukis gendut burung gak bapaan orang ngelukisan teh kos sekarang itu Pak Masya Allah nah iyalah
bangka warahna umat-umat mubaheura mempertahankan kekufuran sanajan Allah ngutus nabi ngutus rasul mawa mujizat kadele kunyana mujizatna tapi terpercaya atuh di zaman kangjeng nabi urang ge urang onam ku ari teu ningali teu hadiran mujizat kangjeng kapan Abu Jahal mah ningali kehadiran mujizat kangjeng nabi nyahoeun lamun dicurug kangjeng nabi keluar cai nyahoeun lamun ketika kangjeng nabi keluar jelema harareas nyahoeun lamun bulan di hareupeun ku Abu Jahal turun ka handap beulah nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu keluar dia maca syahadat langsung indit deui nyahoeun lamun onta ngobrol jeung kangjeng nabi nyahoeun lamun eta tunggul korma teh ngahinging ceurik menta suaka ka kangjeng nabi eta mujizat kangjeng nabi luar biasa kanyahoan ku kabehan kehadiran ku kabehan tapi ku bakawara mah urang mah ku ari sakadar dongeng ti kiai di berjanji aya dongeng nu mentek deuwekeun teh berjanji teh ku Muhammadiyah bidah dolalah teh aja bidah-bidah urang nyaho teh berjanji al jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi abdari walimla bismillatil aliyah mustadrak bil barakati ala ma ana wa aula terus dibaca ku urang malam macam min hamli terus dari urang kan ngeunah geus aya Syekh Ja'far anu nyieun dibidahkeun ku Muhammadiyah jeung teuing sebabna urang nyahona ti berjanji dibaca ku urang berkahna luar biasa baca ku urang muludan berkah mah ulah wakah berkat nu jelas mah sia mah kadinya bae heran tuh berjanji teh lain hayu urang diasupkeun ka jero hate tungtungna memanggul berkat tapi eta ka berjanjina teh hormat sia teh menang cau gede ti berjanji sia teh menang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teh ngahormat bloon amat baca ku urang masyaallah urang lamun maca وَأَكْرِمْ بِهِ مِنْ نَسَبٍ ظَهَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سِفَاهِ الْجَاهِلِيَّةِ وَرَزَيْنُ الْغَيْرَاتِ وَأَجْوَانُ فِي مَوْلِدِ وَأَنْوَارُ takkan ngeunaheun urang oh sejarah kangjeng nabi ya Allah ya Rabbi tak dibaca walamma tamma min hamdihi syahran ala masyriq al muhtalifatil marwiyah tufiya bil madinati syanifatul munawwarati Abu Abdullah wa kana qaridan jangan coba mah nyetalak pas kitu teh tileutik bicuna sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya naon sebabna atuh kula tileutik di dieu maca shalawat jeung almarhum Abah teu kudu nalar teu pernah kula mah bener henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun malam Jumat kula malam Jumat terus-terusan shalawat maca berjanji atuh talar shalawat ongkos urang ngadengekeun khutbah teh eta di atuh talar khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ngan talar tuh lantak teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener teu pernah ngahajakeun nalar tapi ka talar batur nu salah nyaho kula kula mah nu salah boleh salahkeun segala marhaba segala teu pernah nalar ngahajakeun ngan kula lantaran tileutik baca shalawat yang berjanji jadi inget bae terus masyaallah karim geus barang kabeladina oh indah amat ya berjanji masyaallah dipidahkeun Muhammadiyah ku presiden teh urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan kangjeng Nabi sejarah kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mujizat kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat biasa ya Allah urang maca mujizat bae balik manggih mujizat ye teh mujizat sakitu maca doang urang dijemput dianterkeun aju urang dibere berkat eta makna mujizat pohara ka urang eta kok mah Haji Pudoli mah beli mobil eta mujizat eta pohara jasa masyaallah karim pohara mantan sing ada eta mah kudu disuhud teh mah gua berjanji kudu disuhun Haji Pudoli nyuhun berjanji bud kunaon eta disuhun iya masyaallah mujizat ka beli mobil ya Masya Allah, kudu mah diminyak bisikan mujizat eta dzalika yatba'allahu ala qulubil kafirin sakumaha anu baheula teu iman ka para nabi ka para rasul padahal mah dibere mujizat deuleu jeung hadir tapi tetep bangkawala kunaon eta
diceplok ku Gusti Allah hatena diceplok dilak dicap ku bakawara sakumaha umat nu baheula hatena dicap diceplok teu daek iman yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Allah ge nyecap, Allah nyepok ka hate-hatena nu kalapir sanggan kuari. Di Amerika lain teu nyahoeun kana dongeng-dongeng Kangjeng Nabi, di Inggris lain teu nyahoeun informasi geus akurat jasa. Kuari mah informasi geus lain, di surat kabar lain, di majalah bae geus di segala rupa geus aya satelit. Ditampung kuari mah di satelit, di awang-awang kuari urang tinggal mukaan bae dek nyaritakeun sejarah ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kangjeng Nabi urang wali-wali nu baheula aranaya berikut kitab-kitab dah urang kuari mun hayang kitabnya hayang kitab hayang kitab Zabur tinggal diklik bae urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa lamun baheula Kangjeng Nabi nu bahasana bahasa di Irak Babilonia Suryani eta teh aya kuari mah tinggal dipencet teh keluar susu salah mencet hayang nyaho Irak nu keluar eta bumbu kuari badek naon ti mimitin eta baheula nama Kangjeng Nabi nu teh bahasana Suryani di Babilonia. Kemudian kabelah dia aya nu nyararaba umat-umat Kangjeng Nabi Nuh teh ka dieu ka Israel ka dieu ka Yordan kebelah dituna terus ka Tajikistan terus ka Maroko campur jeung jelema-jelema urang dinya berbeda bahasana bahasa Suryanina leungit kos urang bae kuari urang di dieu bahasana Sundanya mbak ka Jakarta urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi menaje leuleung ngapain aja ane ente Jakarta kan gua itu aya di Jakarta itu sok sararombong membalik di Jakarta harus sombong orang Sulawesi balik di Jakarta aju ka di itu ka imahna ka lemburna aju sok sombong ya antara mana aya waduh sombongnya kan dikurangan-kurangan orang Jakarta mah lamun sudah jadi udah gitu kan dikurangan-kurangan coba ge orang Jakarta mah gitu kulantaran sombong jasa ieu orang Sulawesi balik di Jakarta sombong jasa urang ditu gaya yang nurutan orang Jakarta ngomongnya nah dikurangan sarua aru atang ari akata udah ompong siapa orang Sulawesi nurutannya nah ya Allah ya Rabbi nah kadzalika Allahu ala qulubil kafirin diurang ulah nyaritakeun di Eropa ulah nyaritakeun di Amerika ulah nyaritakeun di Australia Asia kuari di Asia ge Asia Tenggara ka dieu ka urang sipitna ieu ambalaya kafir jalain teu nyaho nyana informasi kafir di urang teh palalinter janyaho di Indonesia mah ulah mulut samuludan komo di Jakarta manu mantak Ahok marah ge ulah nyaritakeun Muhammad cakna marahnya na muludan rajaban orang mah dimarahan dia terus wae sebab eta mah dipake ka cinta ku urang dibidah-bidah terus wae diharam-haram ka ajeun nah eta meluapkan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dibidahkeun makin gede begitu aya Muhammad dia ngabidahkeun di dinya aya jawara tukang ngaduk kotok mabok dinyana aya ngaduk kotok aya judi aya begitu ngadenge dibidahkeun zaha nu ngabidahkeun tandingna aya udah muludah kotok aing peujit usia hebat jawara kan beres kana mujid kotok gua muludan amprekan lantaran jawara nu ngayakeun rame luar biasa beres muludan beli kotok deui enggak saya mah muludan doang cek kana ngaduk kotok deh kotrek Telang gusi itu jawara di orang. Ini sakit juga guys, alhamdulillah. Teu menang kasuat-suat di orang. Nah, ya kunaon ya? Kristen nu aya di urang teu iman ka Kangjeng Nabi. Yahudi nu aya di urang teu iman. Budak Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman. Oh, yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Diceplok ku Gusti Allah. Seakan-akan geus teu robah. Lamun urang nyan kuatansi kemudian make materai ceplok je geus teu robah deui ketika aya perubahan sidang menang urang sebab geus aya cap
yatba'ullahu ala qulubil mentak urang mah teu kazamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu maha jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus. Padahal mah teu kazamanan para sahabat para tabi'in teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi, teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi, hanya dongeng-dongeng ti kiai nyaritakeun mukjizat, tapi nyurusup ka jero hate urang iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus iman urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang, eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah, demantak orang muludan keur aya di sorga sebab nyaritakeun ahli sorga. Teu pernah urang teh karambanan kabarengan urang kazamanan ka Tuhan Abdul Qadir, tetapi caritaan-caritaan jeung ilmuna aya. Urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali nyurusup ka jero hate urang, komo mun nyaritakeun karomah para aulia Allah. Urang cinta teu kabendung urang di bidah-bidah Wahabi bang. Apa itu? Boh ngabidah-bidah nya mah kahaul-haul Tuhan Syekh kahaul-haul bang kajen teuing. Hanya urang nu nyaho, hanya urang nu ngarasakeun kacinta urang ka wali Allah. Geus bae urang mah sakitu bae di bidah-bidah sok di akhirat balap sia jeung aing. Sakitu bae. Boleh hese-hese sia ngabidahkeun. Geus sia aing bae dek cinta ka wali aing. Titik geus sakitu. Teu cenah beusi ka neraka, aing ge beusi sia ka neraka bego. Sia ngabeusi-beusi ka aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia. Leuwih ti beusi aing mah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad wa ma wajadna tumanggihan kaulan wagung kana lolobana manusia min ahadin tina nyumponan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah, "Hei arwah, nun Gusti, alastu bi rabbikum?" Lain tak kaula pangeran jet. Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei, rek nurut balik ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat. Nyaan mana di parentana teh bakal nurut. Beuh Gusti, buktikeun ku Gusti. Di mana abdi engke ke alam dunia kebalik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan. Hege tuh. Tah eta janji urang baheula di alam arwah. Terus dikaluar-luarkeun ku ari. Tek Ahok terima. Si siang-siang melingseng teh. Cinglu terima. Insyaallah stegwan terima. Lupa jasa. Si enci teh ariman. Eta kabeh katariman. Nah ieu lah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Teu manggihan kaulan lagung kana lolobana manusia nyumponan perjanjian. Yauma akhdil mizaq dina poean jarang dibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna. Abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran. Mangga Gusti, tapi geuning buktina mah henteu. Wa ma wajadna li aktsarihim min abdi. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna. Urang kuari alhamdulillah akur. Cek Allah Islam inna dina indallahil Islam. Salat alhamdulillah. Sanajan subuh jam 7 Allah mahdini. Tetap koboan. Malaikat gawa si mau kodo deui ka jeung kokoan. Mau masalah geus lah. Tah eta. Tidak puasa alhamdulillah puasa. Zakat haji malah di Indonesia memunggah haji teh antrina luar biasa. Sadunia paling antusias haji Indonesia. Pakistan ini 2 Indonesia pohara jasa
datang ke kuari duit sabaraha triliun beureum lantaran nungguan anak urang kuari ti 5 tahun 7 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun 23 tahun beuleuh ngalagaan berarti antusiasnya sakan pohara geus kajian Pak Haji aya geus daftar mau masalah geus masalah eta kan sangat antusias berarti kan nek ngabuktikeun golu bala syahidna mantap ieu nu mantak narai kaji ka dieu kunaon baheula janji abdi bade percaya ka Gusti tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh lantaran kudu nyaho abdi teh hayang nyaho mantak ngaji ka dieu tah ieu teh urang kuari ieu di sorga ieu kan manya di sorga aya tukang uduk sagala aduh Gusti ujang tukang uduk tukang sate sorga kos gitu amat sih maknana urang teh keur aya dina sorga sebab naon sesuai jeung janji urang baheula di alam arwah ngan lolobana bama wajadna di aktsarihim min tah nu dek ngabangun sumarekon di dinya eta teh nu jalir janji ka Allah nu geus jelas-jelas perumahan di ditu sina Kristen kafir-kafir maluyung mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah tah Kristen nu ambalayah di urang Yahudi nu ambalayah eta nu jalir janji ka Gusti Allah teh jeung teuing hege sakayangnyana geus nu penting salametkeun urang sing hade niat urang tekad urang ucap urang awas ulah datang ka gelincir tina relna salametkeun wa ma wa wajadna aktsarahum lafasiqin jeung sanyanya wajadna kaula manggihan agung aktsarahum kana lolobana manusia mah oreng lafasiqin lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik ieu cak Allah lolobana manusia teh jalir janji cak Allah lolobana manusia teh horenganan fasik cak Allah kuari mah Tangerang we sakabupaten Tangerang aya sabaraha kecamatan satu kecamatan aya sabaraha desa sadesa aya sabaraha RT berarti umatna kahitung sakabupaten teh aya sabaraha umat Islam kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha sagesa belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha anu sok salat konsisten aya sabaraha anu sok zakat konsisten sabaraha anu salat nage khusus sabaraha barani hitung-hitung sakabupaten tuh hiji-hiji acan aya anu khusus hiji dua mah anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu adzannya na nu qomatnya na anu berjamaahnya na make sapeker di kesulobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya barang di deuleuh anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu moal bejakeun lah. Itu bae pokona mata Gusti Allah horeng bener ieu wajadna aktsarahum lafasiqin urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu urang nu kaluar tina ayat ieu lamun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah mudah-mudahan urang ditetepkeun iman Islam dikuatkeun iman Islam sehingga iman Islam urang kabawa maut di akhirat urang disalametkeun ku Gusti Allah diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalawan sebab kanjing Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam lama kutila zaman sadang bapaknya Zakaria dan bunuh atau sawauna 80,000 wa kutilalan dan bunuh bisababil Husain kalawan sebab Sayyidina Husain sawami ati alfi
apa 700.000 agama gola atau kaya oleh ngucap ya inta ustutu dia gaul wal hafid lalu diriwayatkan sebagai hafid Abu Nuaim kuning Abu Nuaim annal fasaqata satu ini pirang-pirang kang dasar dalam makotalu iku samangsa mata ini ya fasaqah Ali al-akbar in Ali al-akbar wa labal Husain tegasana kesina Husain darabu Zainabi maka nyuprina ya fasaqah in ki Zainal Abidin alladhi huwa ala al-asghar kan gutaya Zainal Abidin iku tetap ingat sekang cilik liaqatuluhu depan tanah bunuh ya fasaqahu in Zainal Abidin fawajaduhu maridan maka nemulah ya fasaqahu in Zainal Abidin ingkang gering fatarakuhu maka ninggal ya fasaqahu in Zainal Abidin wa kana ummuhu lan ana apa umur Zainal Abidin hina kutilu waktuna wahina qatalu akhahu waktuna mata ini ya fasaqah in dulure ya Zainal Abidin 13 sanatan ikut telung muras tahun sumanahum qatalu kali-kali satuhuna ya fasaqah ikut pada ngabunuh ya fasaqah hu in akha ba'da zalika ing dalam sausana mangkono ing dalam sausana mangkono talak bimudatin ngalawan samasa wa amalu rasah lan pada naranggung lah ya fasaqah ing sirah akha ila nusra main negara muslim bi masyarif ing dalam kubur kang gon atau kang mati syahid ya akha qariban dari para min mujratil qal'ah saking mujratil ghalah min al-musra saking nil musra kama ra'aituhu kaya barang kang yarisun hu imam maktuban ingkang tulis ala gabri ing atas kuburan akha bi khatin green kalawan tulisan kang tinggi nuluykeun caritaan tentang pembunuhan Sayyidina Husain anu terus disaksra ka putra-putra etik ye diriwayatkan bahwa sanyanya kalakuan dibunuhlah sabab terbunuh Kanjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam waktu dibunuh Kanjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan kena dibunuh deui 70.000 manusia ahli Allah masya Allah wa kutila jeung dibunuh bisa babil Husain ku sabab Sayyidina Husain sababnya 700.000 manusia anu dibunuh deui soal pembunuhan terhadap ahli Allah teu aneh jeung teu pernah mundur ahli Allah urusan maut geus jadi biasa mantak di Irak teu aneh berjuang teh urusan eleh jeung menang lain urusan urang teu penting berjuang geus teh gimbir wan Irak Iran Persia teh negara-negara kuno tiba agama gola indah waral hafid Abu Nuaim Kiai Hafid Abu Nuaim nyarioskeun anal fasaqata saenyana jelema-jelema anu buang kawara nu para rasik begitu manehanana ngabunuh Ali al-Akbar putra daripada Sina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar kuburanana di Iran Ali al-Akbar aya Ki Ali Murtada aya Ali Akbar aya deui kitu Fadl itu makam rame di Iran harajas jelema-jelema nu para rasek neangan nadina ieu ngaranna Zainal Abidin nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dibunuh teangan disaksak Zainal Abidin kapanggih Zainal Abidin teh pawajaduh cuman keur dibere muriang panas ngahodhod Zainal Abidin teh kulantaran muriang pataraku diantep ditinggalkeun harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yani Al Akbar Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun diantep anu mantak ieu thariqah teh Kanjeng Nabi di Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali di sana ka Sayyidina Husain di Sayyidina Husain ka Zainal Abidin tadi ingat jalurna kadinya thariqah nu moana basa dunya kitu bae malaikat Jibril Gusti Allah malaikat Jibril Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali lamun anu kitu ka Sayyidina Abu Bakar aya Sayyidina Ali mayoritas Sayyidina Ali Sayyidina Husain Imam Zainul Abidin
eta Imam Zainuddin eta tah Masya Allah nujana salapat sebab harita waktu kerduk diperurut dibeakeun kabeh zuriat ganjing dibeakeun manehanana muriang berarti muriang teh aya manfaat muriang aya manfaat oko suka mari ieu teh kapal saurang teh teu kaluar kapan pasporna nya nama teu bisa nah begitu nya teu bisa kan marahnya anak wah kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kapar agak alhamdulillah berarti kan eta paspor teh keluar teh alhamdulillah sareng ojol teh ojol sarua bae aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh di ojol baik bae tuh maneh bae tuh kursi di ojol nyana mah teu berangkat berangkat terjadilah kecelakaan nyana alhamdulillah hadena ojol tuh kan gitu Dimana kurang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah lamun urang boga kabogoh anu geus jang geus hidup semati kemudian kabogoh urang dibawa batur deleukeun aya hikmah da ge di satu kangina ulah sok marah naon hikmahna horenganan stres tah lain hikmah mamala aya hikmah dokter carita doang aduh sia kunaon ngajang jauh amat bogoh dibawa batur celehan amat nah kunaon itu tadi susul nislah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala geus teu aya teu upaya bae lompat na kadinya bagus teh geus saya mah kumaha Allah bae lah geus takdir Allah pasti aya rahasia di satu kangenan lalaki kos teu boga peler bae nah geus kajeungna peler mah aya ieu anjeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler itu sian tenara semalam aturan tilauhil mahfud berarti nggak sih luhur ya budak ya luhur ya budak ya luhur jadi ledek naon ya terus baik sebulan 2 bulan 1 tahun bener ya cek anjing bangun iya jangan buka pemajikan encah yuk milu kak itu kamana kak imah ada ayah naon entah ya baik itu dai kaceng dari dia gawe-gawe beda ceng oh tetenan naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangiceupna mungkin inilah rahasia Allah atau Allah mah rahasia pabari jasa ya emang kumaha gitu terus kadina main mata adalah panah asmara menembus. Aduh, tanya ku bapana neng, neng mau dikawinkeun ku abah kasaha? Aya abah boga pilihan, saha abah anu embung, eta embung mah sama. Aya deui menang sabulan aya deui, nu hayang kaneng nu hayang ngalamar saha embung, stilu embung bae. Aya neng si embung bae hayang kasaha? Masya Allah cak bapana dibawa sia ka dieu ku aing tidak bebersih dibayar ku aing horenganan waduh buaya makan tanaman tapi beureun geus rahasia Allah kita apa geus hidup bae nu penting bahagia bae tuh sia rumah tangga geus masalah geus ngapaman penting bahagialah di dunia ieu jamal kebal dan sia kadirna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh di dunia ieu di abah ke jamal beak geus lah pokona mah tah kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogoh nu itu tunggu aya rahasia di balik udang Masya Allah pokona mah geus mun urang budak rahasia Allah asal urang sadar urang ngan kurang sadar doang urang ulah muslimun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideuleu ku Gusti Allah sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideuleu ku Allah urang dibari penyakit sodmatil ulana sabar ya Allah sareng mah masalah nganti Allah sadar urang da ta eta teh sodmatil ula Allah bakal naikeun derajat urang lempang ya begitu orang lempang ditajung boblok ke batu teneuleung meureunna cak batu emang aing ngirahan neuleuna jadi nanti balik itu neuleung sia kunaon nyarekan aing cak batu eta sodbatil ula urang ngarasulna teu bagus tapi lamun urang ditajung masyaallah
alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ka batu poe ieu geus Allah naikkeun pangkat ieu teh sodatul ula muriang urang bos anu geus rumah sakit anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarek sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nyeun geus kumaha Allah bae pan ieu kakarek kadenya ku Allah deuk naon deh teh geus beak sagala ta eta mah teu direken tah bos kitu mah teu direken ka Allah. Jadi sunnatul ula nu direkenna teh pertama kejadian. Masyaallah. Talamun urang boga kabogo, sekak ku batur dikawin. Alhamdulillah. Bisa nyebut alhamdulillah. Iya tuh geus dang Allah. Geus dang Allah geus kumaha pasti aing kajian ku kumaha digantian ge ku Allah. Ya, aing geus yakin biasa. Bener menang satahun teh ya. Aya. Sejan kawinnya, yuk kalau murai dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat-nyareat ayo bae leumpang. Ayo atuh berangkatnya na milu ka lemburnya. Masyaallah di dinya aya nu tos tinggalkeun ku salakina. Aya jahe. Masyaallah imah boga mobil boga perusahaan aya. Wih mantep. Geus lah geus masalah geus sia da kan masalah geus barang dihitung-hitung umurna 55 tahun sia dek bae kajeun lah sugan pendek umurnya na prak angel ka paeh deui ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur ngan dibalik eta masih aya hikmah je pokoknya Allah mah gitu bae nah ieu Imam Zainul Abidin muriang tedibono wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin satu dia kabeh diburiangkeun ku Allah selamat Masya Allah karim tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang kurang muriang dibere leuleus di mah bae ku ari matus di mah diajak ku babaturan ka diembung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek kurang gairah secara zahir mah karunya secara batin mah nu biasanya na adur-aduran maksiat jadi henteu nu biasanya na adur-aduran obrot jadi henteu nu biasa teh ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah nu biasana tilok maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok tuh kan aya rahasia urang teu paham rahasia Allah endeup ngabalikeun Allah ka dirina aya nu ku gagah aya nu ku ilmu aya anu ku dunia aya anu ku muriang eta mah urusan Allah mah teh urang teh kembalilah ka Allah ditingali hikmah-hikmahna masyaallah cuman urang bodoh hanya wali-wali Allah nu nyaho wali Allah mah nyaho ieu muriang kitu maksudna ieu sugih ieu maksudna ieu teh boga jabatan ieu maksudna artina maksud teh aya anu cilaka aya anu bahagia geus nyahoan wali nya diberenya oh ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka oh ieu ku sabab sugih bakalna salamet oh ieu ku sabab susah bakal salamet nyaho aya anu sugih nyalametkeun anu sugih nyilakakeun susah nyalametkeun susah dibere terbuka ku Gusti Allah wali Allah mah tak ngan teu meunang nyana ngomong secara tasrih paling kinayah sebab lain nabi